kitu kokoronangan pagaweanana. Henteu, tah itu Kang Onang kitu mah atuh mah cicingun. Cicingnya di kamar. Itu di tempat khusus. Muir-muir tasbih, jang onang santri, onang tamu, onang rezeki. Ngaleumpeulkeun hate jelema supaya barang bere. Tamu matang simat teu nganjurkeun cenah barudak kitu. Tuh. Aing ngadoa mas pada ilmu manfaat. Dipapari rezeki anu luas bari halal tuh gampang. Nya nganjurkeun eta mah aing ngadoa mah pan kedah. Ngan ngahususin kitu mah henteu. Tah ade urang. Tah ieu kateranganna teh jadak walayanwi bihi iqbalan nasi. Walas tijlaba hitomi dunya. Jeung ulah niat gitu. Narik itu kana banda dunya. Kuasilang haji teh kadituna cenah supaya ngajeng ngelek jadi ajengan, jadi ajengan mah cenah kitu panjelema teh. Percaya cenah ka ajengan mah, bakal nurut cenah ka ajengan mah. Tu atuh ngala duit ti mustame, ngala duit ti santri, ngala duit ti muhibin, ngala duit ti masyarakat teh babari. Ai babari kitu pan urang teh jadi gampang beungharna cenah. Kitu matak bila mana niatna kitu aya geuningan anu titah partai anu geuningan ya jengan ya partai ya tuluy kandidatna anu nah ieu kawasna ieu duitna ieu jeung ajengan sok ieu sebarkeun serangan pajar ku ajengan gitu. Tuh jadi tukang nu kitu jadi tukang nu kitu tukang nyebarkeun serangan pajar gitu. Daekeun we. Kitu Mang Rohidin kikituan teh. Jeung teu eraeun deui. Naon sababna? Da niatna oge waktu ngaji. Jeung jadi ajengan. Nyata eudeuk ngalah dunya. Kari-kari aya ieu. Jalan jangan hasilkeun dunya. Jadi nu kitu gitu. Nya atuh. Atoheun ini yang ku cari gitu. Mu aya ka era. Nauzubillah. Itu wal karomata jeung kana kamulyaan indah sultani kitu di deketeun raja wa guerihi jeung salianti sultan tuh umat ulah aya sakeprul oge dina hate niat supaya dimulyakeun ku raja supaya jadi penasehat presiden gitu nya supaya jadi penasehat menteri bupati jeung saterus-saterusna supaya diagung-agung ku maranehna. Sabab manehna butuh ku urang gitu. Kitu sabab urang deukeut ka masyarakat nu deukeut ka urangna ngarebu bahkan ngajuta loba suarana gitu. Atawa santri loba santrina, loba mustamena. Itu. Tah niat ngajina teh niat jadi ajenganna teh ku sabab kitu teh. Hayang diagungkeun ku raja. Ai raja deukeut cenah hayang nanaon oge gampang teh Ajeun teh naon pangarasa alpad aduh yo kitu atik alpad aduh kunaon deui pangarasa ya Robicon Robicon gitu mara ini warna naon nu bodas wios gitu prot cenah gitu naon deui ieu cenah hayang kanggo jalan-jalan yang eta kanu caket naon PCX wae PCX yo warna naon aya mah warna nu putih lagi aduh yang putih gitu atuh di ACC ku raja mah nya atuh sagala aya dina biwi raja jeung dina curug raja delat kirim kirim am teh dikirim sia ditutup sia ijina apa sieun nya sieun tuh matak tingali atuh
anu darareukeut ka penguasa mah nya teu garing Rohidinnya. We ceuy ya atuh. Ceuy ya ceuy jeung gitu ceuy we ceuy. Ku ehem oge nya. Ku HP di miss call. Itu Malik nelpon, naon pangarsa? Ngegeremnya. Oh, kurang parah. Beas atuh saton gitu. Naon deui? Oh, meunjang deungeunana. Tos eta na ATM. Samentawi 100 juta we. Aduh. Gitu nidahna da sahuapnya anu dibawa ka kuburan. Boeh we lalaki mah 3 lamar. Lalaki mah meureun 2 lamar, awewe mah 2 lamar. Gitu jadi 5 lamar. Sugan Robicon dibawa hisaban nu bakal ngingilu mah nya. Gitu. Tekengeng nu ngawas di dieu mah nya satria nih. Bisa jadi satrio manengke. Itu sakoten. Pangersa koten cenah geus dehem. Naon asa hayang leho dipengpet. Oh ke dokter. Dokter pelehoan. Sana. Kade dak wal karomata indah sultan ulah salah niat euy. Gitu. Kete dina katedunanana kitu kabuktian dosa, loba dosa. Dina henteu kabuktian hana se melayang-layang ya. We di geus dikobong teh dicipta-cipta ieu jadi ajengan cenah. Tuluy eta ti mimiti anu nyalon dararatang RT RW lurah lu kaluhur. Tu urang teh dukut jadi penasehat RT cenah waduh. Kabayangnya urang bunghar cenah we. Nyandung ingat cenah gitu. Wah, geus ngalamun dikobong geus surah-seuri sorangan gitu. Matak jadi ajenganna teh edan we gitu. Da ciri piedaneuna geus aya dikobong gitu. Entong gua rihi jeung Salianti sultan hayang dimuliakeun ku Salti Raja saha we ku jelema gitu. Pangersa. Lamun aya nyebut ngaran teh, teu apa si aing Raden. Woi Raden. Aing sia ajengan kehed. Oh sia ka aing cucunga. Waduh. Nah sia sasalaman teh cium tangan ka aing. Apa ieu? Ya ajengan satrio. Satrio aing teh. Gitu. Masya Allah. Montong biasa aja.